Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 70. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta ieu teh pamirsa tina kolom pangalaman para mitra. Judul anu kahiji nyaeta bakat kuriweuh. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kajadian waktu rame gorombolan. Dina hiji peuting kampung kuring di Jorago gorombolan nu samakta pakarangna datangna kira tabuh 9:30 ti beulah kulon. Barang sakampung eta nyaho yen urang leuweung geus aya di jero lembur atuh pohara pahibutna lelumpatan neangan tempat nu sakira aman komo kangaranan lalaki mah. Kuring sempet keneh mawa pamajikan ka panyumputan. Anak kuring nu umurna karek 2 tahun gancang diakeup di bawah nyumput. Harita pertempuran geus mimiti rame. Pelor ting carwit sadanu nyamberan sirah. Tulila kuring nepi ka panyumputan nu biasa nyaeta di sisi walungan di sisi lembur. Harita pohara poekna. Pertempuran beuki rame durukan geus mimiti. Embe di kandang ting berele sarieun, imah nu diduruk ting peletok nambahan suasana tagiwur. Nah ari keur kitu guak teh aya budak ceurik tarik nakar. Taksiran mah reuwaseun jeung tiriseun. Atuh nu nyarumput di dinya kaasup kuring jeung pamajikan pohara ngarasa reuasna. Sieun sora budak kadengieun ku gorombolan kana cilaka mun kanyahoan teh. Kulantaran kitu kuring sabatur-batur sapuk yen kudu incah di tempat eta, kudu neangan tempat penyumputan deui. Perbawana suasana riweuh meureun. Nu nyarumput harita gancang buriak, aya nu terus nyuk curug walungan, aya nu mentas, aya oge nu kokorosakan ke kebon awi. Ari kuring jeung pamajikan nyumput teh di nu bala di sisi walungan, teu jauh ti penyumputan nu tadi rarasaan mah aman. Boh kuring boh pamajikan teu loba omong, maklum keur nyumput teh awakna mani rapat-rapat bae ka kuring jiga nama pohara sieunana. Katambah lah nyaeta atuh keur memejehna lumuis da karek anak hiji duriat keur mejehna gede. Jadi sejeroning sieun ku gorombolan teh bet titik-titik. Kacaritakeun pertempuran geus cepeh. Kulantaran gorombolan geus malabur. Kuring jeung pamajikan kaluar ti penyumputan, manehna ngais budak, ari kuring manggul buntelan. Kelu bari ngaleng sagala, bakat ku bungah domeh leupas tina pancabaya meureun. Tapi waktu kuring nyidik-nyidik beungeut pamajikan di nu rada caang, pohara ngagebegna, manehna ge nya kitu deui pokna. Sugan teh Kang Saman, namana atuh Kang Saman, ngomongna teh bari segruk ceurik. Kuring nembalan, naka mana atuh pamajikan kuring deui. Leos kuring indit ninggalkeun manehna. Teu lila papanggih jeung Kang Saman nu keur hulang-hulang tuluy dibejakeun yen pamajikanana kabawa nyumput ku kuring ka tembong pohara atuheunana sarta pokna. La ilaha illallah, pahili pamajikan meureun tuh di ditu nu ujang mah tamat cenah pamirsa. JJ Nur Hidayat, Pertani, Cibarusa, Cikarang, Bekasi. Judul anu saterasna nyaeta Nurek Nyiwit Kaciwit. Harita teh kuring keur jadi murid kelas genap di salah sahiji sakola rakyat. Sarengsena ujian, sakola kuring ngayakeun piknik ka Palered. Hitung-hitung pakawulan jeung paturai tineung samemeh kaluar ti SR. Piinditeun geus ditangtukeun. Mun teu salah harita teh poe Minggu, nu marilu aya 42 urang. Di antara anu sakitu lobana teh aya nu herang saurang. Nenggang herangna oge, ceuk rarasaan harita mah. Ngaranna Neng Jue. Sugan mah eta Neng Jue, bentangna sakola bae meureun. Lain bentang domeh pangpinterna ieu mah, eta domeh panggelisna. Nu matak teu heran atuh mun manehna loba nu mikaresep teh.
nya diantarana kuring pisan. Kacaritakeun kareta api geus maju ninggalkeun stasiun Bandung kakulonkeun teu lila Cimahi pada larang geus kaliwat. Harita geus ngahaeb ka torowongan sasak-saat. Ti pada larang keneh oge kuring mah geus pindah diuk teh ngadeukeutan Neng Jue lantaran boga niat. Beki deket ka torowongan hate teh beki deg-degan sieun niat nepi ka nikmateun teh gagal. Barang karasa kareta api poek geus asup ka torowongan teu antap wadah deui jeletot kuring nyiwit Neng Jue. Nah ari geus kitu teh aya nu ngagorobok. Aduh aya nu nyiwit cenah. Lain rewas dumeh aya nu ngagorobok da cacak nu ngagorobokna sora awewe mah teu nanaon tapi ieu mah sora lalaki jeung eta sora teh tetela sora guru kuring pisan nu diukna tadi teu jauh ti Neng Jue. Gancang kuring ngajauhan tempat eta sieun katohyan. Torowongan geus kaliwat kadenge paguru ku kulutus. Ayeuna sanggeus pada gede hubungan kuring jeung Neng Jue teh beuki raket bae. Mindang kuring jeung manehna ngobrolkeun kalakuan bareto waktu keur di SR keneh. Di antarana nya kajadian di torowongan oge sok diobrolkeun majarkeun teh. Puguh harita ge ka Jue teh aya nu nyiwit teuing saha dan nu digigireun pisan. Teg bae hate teh yan harita Neng Jue diciwit ku paguru nu diciwit ku kuring teh. Tama cenah pamirsa Diana Semea Opat Bandung. Judul anu saterasna nyaeta dilarang bicara dengan supir. Kajadian waktu kuring tumpak bus ka Tanjung Priuk. Ingat keneh harita teh kuring diuk dina jajaran kadua ti hareup tukangeun supir. Rek mangkala nundutan tadi nama da pohara tunduhna lantaran peutingna beberes nepi ka peuting pisan sare ngan sakedeung. Tapi teu bisa reup lantaran busna guluang galeong pisan matak power. Ari red ka hareup ih paingan bae ke supirna tayohna kabengbat ku hiji mojang nu diuk gigireunana. Mojang denok keur meumeujeunna pisan. Mana pantas nyupiranana teu pati jejem oge guluang galeong pikareuwaseun. Lantaran panona red deui ka nyi mojang teh. Palabah warung di Cigombong beus teh eureun jiga nama geus ngabaku bisi aya nu rek ngadon balang dahar atawa balanja heula. Nyi mojang ge milu turun da kabitaeun ku empal jeung dengdeng tuluy meuli. Sabot nyi mojang keur balanja ki supir teh ngadeuketan bari pok nanya, "Meuli ti mana Neng teh?" Nyi mojang ngareret kanu nanya tapi ngan ukur ngareret teu nembalan kalah kajongjon milih empal. Tayohna ki supir rada eraeun da kaciri beungeutna ngadak-ngadak bareureum tuluy nanya deui, "Bade angkat ka mana Neng teh?" Nyi mojang tetep ngabatem cara tadi ku supir kawasna beuki eraeun beungeutna beuki bareureum tuluy culang cileung bangun rek menta tulung serta pok deui nanya make rada nyereng, "Kunaon sih ditaros teh calik bae?" Sanggeus kitu Nyi mojang belenyeh seuri pok malik nanya, "Bapak teh supir sanes?" "Sumohon." Molon ke supir semua heran. "Har, apan teu kengeng ngobrol sareng supir mah?" Omong Nyi mojang ku sora nu ngayakinkeun. "Ah, saur saha teu kengeng sote pemi nuju nyetiran. Nuju kieu mah biasa bae," tembal ki supir semu atoh. Eta mojang teh duka henteu boga anggapan kitu. Nganu tetela kabeh ge sakur nu ngabarandungan pada seuri. Sanggeus reres panumpang arunggah deui kana beus. Ayeuna mah beusna teu guluang galeong deui cara tadi lantaran panon ki supir teu dulak-delek bae. Tamat cenah pamirsa. Yusuf D. Jayawinata, Karangtengah, Cibadak. Judul anu saterasna Gorolong Gelung Modern. Nyuling teh beki dingeunah-ngeunah lantaran ice babaturan kuring nupang diistimewakeun anak nangtung hareupeun kuring pisan. Harita teh keur panem Brahma dina hiji malam kesenian. Sajeroning nyuling ari panon mah meuni anteng netep ice ti selopna terus mapai ka luhur nepi kana gelungna eueuh nu kaliwat. Nya atuh ku panon-panon teu kuleungeun oge cek hate. Nya ka tembongna ice teh beki gelis bae. Eta meureun perbawana panggung. Katurug-turug icena dangdan manis satakar kebek maklum rek dilalajoan. Mimitina kuring katarik ku bagian handapeun cangkengna gede, pepel, jeung ngeusi pentesna teh. Segede weluh gede meureun.
tidinya mapai kabeh luhur kana cangkengna tuluy kana tonggongna ngalangkang teli cawer dadana make kancing kait dua ari kabaya berukat kayas tina bagian nu karancangna tembong kulitna koneng sugan mah geus weh nanjak deui kabeh punduk teu atra lantaran kahalangan ku gelung gede naker cek hate nairaha manjanganana buuk ieu teh ari disidik-sidik sing horeng gelung citak alias gelung deplok meuni sagede piring jerone ngawas-ngawas teh nu rampak sekar mah terus atuh kuring jongjon nyulingan deui ari keur jongjon kitu nah anak pret teh gelung ieu pegat tina buukna kurang pageuh tayohna mah kuring anu sanggup bela pati kasih manehna teu cicingeun saja nyimbutan wiwirangna ngan kumaha atuh leungeun apan keur dipake nyuling moal nyaeureun onaman tapi harita gancang manggih akal gelung nu rek ragrag teh gancang ditiir ku tungtung suling tuluy didedetkeun kana tonggongna aman weh ngan oro kaya sora suling jadi tatetot teu puguh daliangna kapengpetan ku gelung ieu babaturan geus ting raringeun heraneun meureun nah sora suling jadi kitu atuh babaturan nu geus nyahoeun duduk perkarana mah meuni geus kembu-kembu bae pipina nahan pisirieun kacaritakeun rampak sekar lekasan biasa ari geus kitu kudu ngahormat ka nu lalajo jajaran hareup maranggut ieu ge teu tinggaleun tah barang ieu manggut kuring kurang rikat suling teu kaburu dipake nyatet gelung nah anak gorolong teh ngagorolongna ka hareup kalebah nu lalajo pisan untung tukang layar rancing geus narik layar tutup layar ger kuring sabatur-batur seuri tamat cenah pamirsa Andi Sujana SRN Sindang Panji Cikijing Majalengka sakitu pamirsa anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.